ka balong urang teh maya gitu reongan jeung batur di lauk dianjurkeun deui dipancingan deui Kela mayar beli lauk nya kanu boga balong nah dibeli kanu ditimbang boga balong ditimbang heula betul terus dianculkeun kanu balong dipancing terus dipancing pan sate pas meuli lauk teh laukna geus aya tujuan keur meuli lauk keur hayang menang lauk pan bugu ayeuna lamun urang meuli lauk mah geus mending di pasar mantap orang mau jadi kan hayang mancing jadi si lauk teh dimancing deui depan tujuanna mah hayang menang lauk nya dipancing menangna ulah di kilo tapi kan keur meuli lauk keur hayang lauk MTT tujuanna teh geus meuli dianclumkeun ka balong dipancing tah eta seni naon tah eta mah tak aing teu ngarti